Jero, kadieu urang harujak. Ce, ieu ka benang tas meuli gula beureum. Dia je asup wae ka jero. Ieu teh ngarujak mangganya. Heeh, harujak mangga. Segera luduk ce. Kumaha kabarna ce? Alhamdulillah ce. Biasa tuh ce. Lu sok mangga ce. Kebeneran ce ikan ngarujak ya ampun ce mangganya ce. Kita mangga teh hareup ce, kebaruahan. Ayo ce, hayang harujak mah mangga we ngalang ngajual. Oh atuh ce, karek ngadu ce. Bisa ka ce keur nyiram keur naon kitu. Henteu ce ngiram kumaha. Ce ayeuna gawe di mana? Ah, puguh wae kitu nganggur unggal poe. Sarua jeung salaki urang. Nganggur wae ce, mana hararese mana hutang kababangan. Sarua atuh ce. Utang abang, motor ge can kasetoran bisa bulan. Itu ce kumaha setoran lancar. Sarua ce, logo. Ayeuna ge tukang bank nelponan wae tadi cenah buru-buru kudu dibayar, mun teu dibayar teh motorna arek dieta dicokot. Ya ampun ce, atuh sarua kitu mah ce. Mau aja teu boga pinjeungan kitu ce. Boro-boro ketunjunan ce. Mun boga mah abi itu heula minjeman mun teu ce mun dek setor karang digantian. Orang ibu lagi ce menang hutang di warung tadi ce. Kumaha tuh ce buka salah kita tadi gawe. Ngalangurnya anak hutang di mana-mana. Panas teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngarujak kebenarannya mah. Yo, mari lihat heula, mari lihat yo. Si Akang teh mengamoan baju wae. Anyar teh anyar. Asih akang masuk nang bintak wae. Coba ngaliat tuh sok tadi. Sok anyar da. Anu impor mah ada. Coba ya udah ngendikan heula. Oh, sok eta anu ping halus pisan bahanna ge teh. Lawan lagi itu tipe Amel. Sabarahan ieu teh. Anjeun kasih aja. Ai ieu kerudung bara duitan Eta kurudung 200.000 cek. Ya ampun kumaha geuning. Ipan sampai itu bang 200 perak. 200 perak kan kumurah. 10 tahunan cek. Ya Allah. Bener. Ieu sabaraha kan? Eta 250 cek. Ah meuni mahal banget akang mah. Impor ya mah cek atuh. Pasar wae bahan mah impor. Akang ya nu sisarina sok marake lah ieu. Heeh, eta teh cek geuning apal ieu cek. Da abi teh Kang endek nyokot teh masih gede hutang. Kudu orang tinggal di dina buku. Bara duit deui emang hutang abi. Teh jangan urang Kang baradri. Kudu. Halusnya bajunya. Bahanna teh halus. Di candak Si Ece teh 10 juta deui cek. tuh kan aya Atuh teu nanaon di candak heula mah Ayo candak. urang baraha cemumun. Cemumun pang 5,5 juta. Mahal ge kudu dibayaran meureun. Atuh cek ngaranna ge hutang kudu dibayar yang hutang lain mah. masalah gitu. Si anak kan tegawe geus babara bulan. Kumaha ieu teh? Usir hiji nek motoran motor dealer makana dealer teh nelponan wae cenah arek ka dieu. Enak ya cek. Ayeuna cek buka duit bara duit cek. Kaweng kudu nama ayeuna teh dicumponan heula saeutik oge. Tapi teu nanaon eta rek dicandak mah. Ya kaweng asupan saeutik mah teu hutang. Gue nyandak heulanya Kang. Nyandak heula atuh Terus bukan mangga. atos ieu teh akan. Tapi anu kamari mau dibayar meureun. Oke atuh Kang. Ayeuna bejan meureun jauh leumpang ti ditu panas-panas ka dieu ngadon eueuh. Ya kumaha tuh akang ai urang teh can mah boga duitnya. Yo cek saker salaki ya samping saker bagi sholat. Ngan ditawaran wae atuh. Alus bahanna ge. Halus ya Kang hargana teh halus ya Kang mah. Intu di bang murah eta mah tibang 350 juta. Jeung ece wae ah. Aja coba. Salaki ece mah taraka ieu taraka masjid-masjid acan gogoleran wae di imah. Wah, salaki emang ka mana ini teh? Salaki urang mah di pos wae tak kersila wae.
Enggak poe-poe nate ngancila wae. Mendiang menghasilkan duit mah, ya mah boro-boro amun baik teh sugut teh bau minuman wae. Astagfirullah. Mentah para rusing ke hate. Sarua ce, salaki orangnya gitu, pangangguran ayeuna mah. Dan salaki ece mah meureun tara judi. Tara judi tapi kan ce, itu sama kumaha atuh. Si cuy, Ini pusing. serba salah. Kumaya. Ayo maju. Dicokot atuh Kang ha. Ya bijinya tiungnya dicokotnya. Aduh aing. Bagus lah. Dan naon kasih itu mah. Wingkol bagor bae mah. Ah kita mah naruh nya. Sarua. Pokok. Minggu hareup. Kami berharap maju. Tuh tukang bang, kumaha ieu motor. Eta motor yang disetoran sabulan. Aduh, kumaha ieu ceuk. Masuk heula ce, mau Nya, abi asup nya. Ngomongna pura-pura we eueuh kitu nya. Heuh nya. Ngomong we ke sawah kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, kamu mana ya Teh Saroh? Tadi teh ka sawah Kang. Aduh, bawa orang terek nagih ya teh. Mana acan bayar ini tanggal lewat ya. Atuh teh nyaho Akang. Tadi kan teh sarua teh ka sawah. Anu bener cek. Bobo disumputkan ke cek. Disebutkan kumaha atuh yang batur budak leutik. Ih si Akang sok aya-aya wae. Da tadi ngomongna ka sawah. Atuh kumaha ya aduh geus lewat ieu titi jatuh tempo teh geus jauh gitu. Bener ya, eueuh ka sawah. Nya atuh Akang ka sawah. Kelah lamun ce saronang geus balik ke urang dibejakeun nya. Aing capek pulang anting ka dieu teh nagih-nagih teh. Ai susulumputan kieu teh tuh aing. Kayak waktu Kang isukan datang deui ka dieu. Bejakeun ka Cesaroh. Aya nu ka dieu gitu datang. Nya Akang. Cimumun eta tukang bangna geus balik. Geus atuh ce tadi. Kumaha tadi cenah ngomongna tukang bang? Tadi cenah nagih ka ece boga hutang. Ya kumaha tuh ece, amun teu dikeutekeun mah tukang bangan mah menihara rese, eta motor mau dibawa kan ce, eta boga bandeng hijina. Ya tuh ce kumaha ngaranna hutang kudu dibayaran atuh ce salakina teh usaha. Karunya ka pamajikan atuh. Ya kumaha ece, ai salaki urang teh keur ieu keur nganggur, ngancila wae nah eta tadi di pos. Pokoknya mah kudu hasil ditagih enak teh kamari janji-janji doang. Hasil lah. Oh. Hasil kan maka disita imahna ge. Dok. Janji doang giliran ditiang Ece kumaha ya terlantarnya teh datang ece. Atuh ce urangnya sarua kumaha atuh kumaha ce. Aduh ece bawa geus aya di harapan imah lantan beurang. Ayeuna urang kaburain cuy, kaburain cuy. Ayo cuy. Hahaha.